Asyik. Hei. Aduh. Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kabaraya moyaners simkuring anu di mana wae ayana, anu di kidul, anu di kaler, di kulon, anu di wetan, mugia aya dina kawilujengan dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa simkuring ngabahas dina wayang. Simkuring teras-terasan diajar kana wayang saban waktos kesempatan waktos margi diperyogikan eta diajar penting pisan gitu ya kana simkuring gitu ya margi simkuring ngaros teu acan masa teu acan tiasa matak diajar saya ngaros tiasa tapi teu acan tiasa matak teras diajar kana wayang oge kana bidang sanesna sapertos gitar masih kena kusim kuring di kieu masih kena kusim kuring di diajar gitu simkuring masih kena diajar karena gitar oge bagi penting pisan ngadukung pisan karena wayang gitu ya margi wayang oge mereyogikeun musik ya urang kedah terang ya kedah terang karena bidang musik karena bidang seni tari ya seni tari ya bidang seni tari ya margi sepisan anu diperyogikeun kan tina wayang gitu nya wayang meryogikeun seni tari seni musik seni suara eta peryogi pisan utamina pisan agama wayang malupaskeun agama margi wayang misi pisina tina agama kapungkur para wali nyebarkeun agama Islam ke perantalisan wayang tina urang kena diajar kana agama aturan teu tiasa kana ngabahas tina ngaji nya ngaji utamina ngajinya urang tiasa sing tiasa kana ngaji jadi pami urang can tiasa diajar seur para alim ulama para ustad para kiai para ahli-ahli unggul kana agama urang kedah sering naroskeun diajar kalina mantenan gitu para ahli-ahli tak kitu simkuring ke teras-terasan diajar pangandina agama eta penting pisan agama nomor hiji dina pagelaran wayang anu dibahas dina wayang eta agama margi aya wayang kalangkang hirup manusia urang sing kedah sering silaturahmi urang sing kedah seueur dulur di mana-mana sing kedah seueur dulur margi ta urang maca gitu nya seueur pengalaman ya. Masing-masing karakter terakeun kana wayang gitu nya eta gambaranana nya wayang teh masing-masing karakter margi wayang seueur pisan tah simkuring matak ngulik teh eta ngulik teras jajar teras teh eta gitu nya margi ku seueurna ragamna gitu nya jenisna wayang aya wayang satria aya wayang punakawan aya wayang buta sareng sanesna eta karakterna masing-masing beda kan sing tiasa nirwana sekali deui nya ulah hilap kana agama gitu. Aya kasimkuring kantos anu naroskeun kedalang ari hoyong janten dalang teh kedah tapak atarapi kedah puasa teu kedah teu penting urang sing tiasa tafakur urang ulah ngajauhan agama nya eta intina mah salat ngaji eta lah intina mah nya sakitu aya video sakedik sapertos biasa simkuring nya panginten sakitu simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ah.